Kadena ikan jahat memang guys. Golek ijalkeun mah.
Yuk reng-rengan seniman geningan nyanyinya wah rek ngademo iya tadi bijilkeun kabeh udah masalah iya bakal rapat iya iya teh oh naon iya akibatna nya eta PPKM oh nya kitu oge pemerintah menyaah ke masyarakat pasti ya tuh urang teh kudu ngajaga jarak. Akang geus ngajaga? Geus kan jarak wae dijaga. Jaga jarak teh urang jarak. Oh, lamun urang ke mana-mana harus pakai masker. Ulah poho, cuci tangan. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan begitu pakai bener. 3M. 3M masalah ieu seniman ieu. Seniman. Wah, teu narabuhnya maneh. Wah, urang euy. Nah, ya. Engke udah bakal teu narabuh deui. Pasti. Sing sabar, sing tawakal ya, nya. Ya. Ulah. Ieu teh dina raraga naon ya? Milangkala Kabupaten Karawang anu ka 388 Kidalang. Milangkala Kabupaten Karawang anu ka 388. Sumohon mudah-mudahan Karawang kapayuna sing leuwih maju nya. Amin. Sing sararehat pokona sadaya. Atuh seniman-seniman oge bangkit deui. Amin. Kitu nya Jang. Nah, ayeuna atuh tugas emang mung sakieu nya akibat PPKM atuh haturan ka Bapak Camat sareng Bapak Lurah hayu urang macakeun ieu di Pangopang Sumohon aturan ka Bapak Camat Kecamatan Majalaya diserang ku pangarsa Bapak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Camat Kecamatan Majalaya. Saya Kades Semamuya Kecamatan Majalaya Mengucapkan Milangkala Kabupaten Karawang yang ke-388 tahun. Sarasa saya diri Karawang